nu mantak ieu puasa 30 poe atawa sabulan kunaon emang kieu sasakalana. Inna abana Adam alaihi salatu wassalam, sanyana Kangjeng Nabi Adam bapa urang kabehan alaihi salatu wassalam, lama akala begitu anjeunna ngadahar buah khuldi nu dilarang ku Gusti Allah, langsung ku Gusti Allah ditegur, bakia min jawfihi miqdaro salasina yauman, di jero beteung nyesa 30 poe. Ya Adam, hei Adam, turun maneh. Eta teh akan dilarang, teu meunang di deketan, teu meunang di dahar, ku anjeun dirobak, turun. Turunlah Kangjeng Nabi Adam. Nu dibawa ku Kangjeng Nabi Adam ti langit ti sorga 4. Nomor kahiji daun, sebab pakaian eta kabeh kena dicopot ngan ampok-ampok doang. Nomor kedua kulit, iyalah nu pake beber ampok-ampok. Nomor katilu aya madu sacakslak dibawa ku Kangjeng Nabi Adam. Nomor kaopatna ieu adalah getah ambar. 4 Kangjeng Nabi Adam mawa ka dunia. Gitulah dongeng Kangjeng Nabi Adam. Langsung turun di India, ngusruk Kangjeng Nabi Adam sujud. Sanggasa sujud ku Gusti Allah diantepkeun bae satungtung eta buah nu aya di beuteung aya keneh. Beak-beak 30 poe. Eueuh 30 poe. Ya Adam irfa. Hei Adam, tanggah. Tah dihampura dosa saenggeus teh kahitutkeun, kaisingkeun, kahitutkeun, kaisingkeun 30 poe ka 40 poena bersih, maka Kangjeng Nabi Adam ditarima tobatna. Tah dumantak urang ge kuari 30 poe dibersihan ge ditungtung tanda ditarima tobat meunang Lailatul Qadar. Aya nu mantak Gusti Allah nitah puasa emang kumaha kitu eta? Nu mantak Gusti Allah nitah puasa lantaran ieu manusia titah deukeut ka Gusti. Sebab cak Gusti Allah aing nyieun sia supaya dedeketan jeung aing. Ke di akhirat mun sia deukeut jeung aing ku aing dibere tempat nu indah, dibere tempat anu mulia, diberi tempat sebagai penghargaan deket da anjeun ka kaula sorga. Di mana anjeun jauh ka kaula, ku kaula bakal diberi tempat di neraka. Sakitu janji. Nu mantak Kangjeng Nabi tugasna basyirau wa nadhira. Hiji ngabubungah sorga, 2 nadhirun nyingseunaan neraka. Sakitu bae. Geus tugas kiai geus sebagai warasatul anbiya sakitu bae. Tuturkeun Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi dibere tugas basyir wa nadhir, atuh kiai nage kuari sebagai warasatul anbiya kudu basyir wa nadhir. Dudukeun ieu jalan surga ieu. Ieu jalan neraka ieu Golkar ieu. Udah itu ulah sembarangan. Babagi tugas kiai tugasna corong Al-Quran, pemerintah tugasna corong Amerika. Sakitu bae geus teu bisa diganggu gugat sama di Indonesia mah asal lu jadi pemerintah nyana kepanjangan beung Amerika, kepanjangan sungut bule. Kiai mun mimilu kadinya sarua min jumlati Amerik. Sarua bae hese-hese tah. Jadi ngaji mantek mah kos kitu, teu kudu dicaritakeun kulun pa badun, kulun palesa badun, kulun palesa. Teu kudu buktikeun bae kos kitu. Ulah nyaritakeun mantek-mantek bari nyana henteu bermantek. Palu kuduna teh mah. Teu nyimpul geus.
corong Quran Kiai mah corong hadis corong ulama eta Kiai ulah jadi corong Amerika mun geus jadi corong Amerika boga mobil di dunia nama di akhirat dikerekep sia ku malaikat ji ulah sambarangan huhahe naik Avanza sia deulekeun ka dituna emang kumaha sakumaha sih ngeunah Avanza di akhirat dibeulem naonan gara-gara jadi corong Golgar sama Amerika di bawah. Atuh nun teu bae. Ngan hampir kitu bae kabeh. Ieu mah keur carita kasimpulan. Dihenteu teh atuh kitu bae. Dihenteu teh ge kula mangan sakadar ngabejakeun doang pedah Kangjeng Nabi basyirau wa syahidaw wa mubasysyirau wa nadhir. Kumaha kitu kieu lazatud dunya arbaatun kalazatan dunya aya opat sakadar opat kanikmatan dunia hiji at-ta'am dahar dua wasyarab nginum tilu wal jima'u jima sek nomor kaopat naon molor sakitu gua perhatikan sebagai ieu teh meunang ti Kangjeng Nabi dikemas ku ulama oh ngan sakitu kalazatan dunia mantak ibu lulusan ngajelaskeun ge nikmatud dunya salasah ngan nya nama kadituna aya idkhulul zakar bisa dulu eta ibu lurus lah nikmatud dunya salasan faltu taban namun wa qublatun wa idkhulu zakar nikmat dunya ngan tilu tengetkeun ku sararia cak Ibnu Ruslan hiji naumun molor kadua qublatun nyium katiluna mana nyium idkhulu zakar tah ngabebeskeun panakol tongtrong ci atuh kumaha ngomongna sia eta coba itu jak itu tidituna kitu tuh gitu bae. Aduh, cek urang Jawa apa iku? Ah sia. Boten ngertos ora iso orang Jawa. Ya wis, gue lulu dah. Apa iku cenah? Aduh, Masya Allah. Emang orang Jawa mah pikaseureun bae. Dikasarian bae ke cerita Gus Dur teh diundang ka Mekah ku raja di aya nu dibawa ulama kiai 10 barang datang ka istana kerajaan di ditu di Arab aya aula di luhurna merekna aya mamnu dukhul nyana kieu bae astagfirullahalazim 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 gideug bae di teh di hareupeun lawang sambarkeun ku Gus Dur ono apa sih Gus Dur iki segena opo iku iki mamnu duhul dilarang berduhul di sana berarti ini tempat duhul katanya waduh cek Gus Dur teh ya dasar teh nyakola orang NU teh nyakola ini mah dilarang masuk bayinya di Indonesia nyebut duhul teh ka pemajikan jadi itu barang kamar mamnu duhul emang ini tempat duhul kali ya tuh emang itu ngaraji kos gitu ta mamnu duhul padahal tempat kiki tua nah hiji dahar dua nginum artina to'am teh kadaharan imimiti dahar berikut bubuahanana nomor kedua inuman nomor katilu jiban nomor kaopat ieu adalah sare jelema asal geus teu ngeunah dahar gas gada siap-siap ngameteran taneuh 1,5 meter atau 2 meter teu nginum kitu keneh bae di mana-mana geus teu kuat jima geus moal kebal deui komo duh cenah kiai geus 4 peting teh teu bisa es kunaon emang wallahu alam atuh geus si memere bae caingan geura siap-siap bae ka ditu nek ngarendeng jeung abah apa jeung emak opat eta
Nah, ternyata begitu diteliti fa innaha hijabun lil abdi anillah. Nu opat eta karena kalazatan dunia jadi hahalang terhadap manusia, terhadap hamba, terhadap jelema tidak deket ke Allah. Nu opat eta ngahalangan deket ke Allah. Jelema loba dahar jauh jeung Allah, loba nginum jauh jeung Allah. Eta mah deketna jeung kebobule. Nomor katilu jima jauh jeung Allah. Nomor kaopat naom ieu pertama loba molor teh atuh jauh jeung Allah. Boro-boro jeung Allah atuh jeung dulurna ge jauh. Jeung atuh dulurna nanyakeun ka mana si eta? Hees. Aduh aing mah boro jeung Allah. Jeung dulurna jauh, jeung babaturanna teh jauh. Ieu molor. Nah ieu lah hijabun lil abdi anillah. Memendak wa idza furida shaumu syahran ala wa idzan furida shaumu syahran ala Muhammadin wa ummati. Kulantaran eta nu opat teh jadi hahalang terhadap hamba ka Gusti Allah. Allah mardukeun puasa ka Kangjeng Nabi jeung umatna tina sataun sabulan supaya ngarasa deket jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang di bulan Ramadan mah darekeut dasana ka Gusti. Insyaallah salaki bager ka pamajikan, pamajikan bager ka salaki. Eta Ramadan teh kos kitu teh. Ka anak bager, ka tatangga bager, anu boga mere, nu teu boga menta bager ngaranna. Insyaallah, insyaallah. Istimewa jasa. Ya Allah, ya Allah. Hiji. Nomor kaduana hikmah tidak dipardukeun puasa 30 poe. Nu mantak ieu puasa 30 poe atawa sabulan. Kunaon emang? Ieu sasakalana. Inna abana Adam alaihi salatu wassalam, sanyana Kangjeng Nabi Adam bapa urang kabehan alaihi salatu wassalam lama akala begitu anjeunna ngadahar buah khuldi nu dilarang ku Gusti Allah, langsung ku Gusti Allah ditegur bakia min jawfihi miqdaro salasina yauman, di jero beteung nyesa 30 poe. Ya Adam, hai Adam, turun maneh. Eta teh akan dilarang, teu meunang di deketan, teu meunang di dahar, ku anjeun dirobak, turun. Turunlah Kangjeng Nabi Adam. Nu dibawa ku Kangjeng Nabi Adam ti langit ti sorga opat. Nomor kahiji daun. Sebab pakaian eta kabeh kena dicopot ngan ampok-ampok doang. Nomor kedua kulit, iyalah nu pake beber ampok-ampok. Nomor katilu aya madu sacak-cak dibawa ku Kangjeng Nabi Adam. Nomor kaopatna ieu adalah getah ambar. Opat Kangjeng Nabi Adam mawa ka dunia. Gitulah dongeng Kangjeng Nabi Adam. Langsung turun di India, ngusruk Kangjeng Nabi Adam sujud. Sanggasa sujud ku Gusti Allah diantepkeun bae satungtung eta buah nu aya di beuteung aya keneh. Beak-beak 30 poe. Eueuh 30 poe. Ya Adam irfa. Hei Adam, tanggah. Tah dihampura dosa saenggeus teh kahitutkeun, kaisingkeun, kahitutkeun, kaisingkeun 30 poe ka 40 poena bersih, maka Kangjeng Nabi Adam ditarima tobatna. Tah dumantak urang ge kuari 30 poe dibersihan ke ditungtung tanda ditarima tobat menang Lailatul Qadar. Aduh Masya Allah, nikmat biasa menang Lailatul Qadar. Baca-baca teu kudu ngaburi nyai bae Lailatul Qadar mah. Urang ieu timiti puasa teh cedah dongeng na batur mah ngaburi nyai belah langit segala rupa Lailatul Qadar. Lain ku kitu bae Lailatul Qadar.
lain eta pamajikan haju seuri ge eta Lailatul Qadar. Aduh Gusti aing puasa teh dibere Lailatul Qadar aing ku Gusti Allah. Kunaon pamajikan nu biasa manyun bae seuri. Bunga eta Lailatul Qadar. Anak cium tangan. Biasa nama anak geus kieu bae naon ieu bah? Martil katarang abah ye. Katarang abah tapi bulan puasa mah cium tangan. Eta ngaranna Lailatul Qadar. Komo haju SMS-an jeung jahe mah. Eta mah neraka jahanam tah mah. Masyaallah karim. Tuh. Iyalah hikmahna nu mentak Gusti Allah nitah puasa ka Kangjeng Nabi sareng umatna salasina yauman bilayaliha. Tak urang mudah-mudahan diberi sehat ku Gusti Allah, diberi jag-jag ku Gusti Allah, diberi daek urang ibadah ka Gusti Allah sehingga bener-bener urang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkeun dina disyaratkeun puasa teh kieu. Innallaha ta'ala khalaqal aqla. Sanyana Gusti Allah ngadamel akal. Begitu didamel eta akal ku Gusti Allah, cak Gusti Allah, ya aqlu aqbal. Akal, madep. Fa aqbala, akal madep ka Gusti Allah. Semoga cak Gusti Allah, ya aqlu adil. Akal, mungkur anjeun. Akal adbaro mungkur nurut jasa akal. Cek Gusti Allah ya aqlu man anta wa man ana. Saha anjeun jeung saha kaula? Cek akal anta rabbi wa ana abduka dhaif. Gusti pangeran abdi, ari abdi mah hamba Gusti anu dhaif. Cek Gusti Allah ya aqlu ma khalaqtu khalqan a'azza minka. Kaula teu ngadamel makhluk nu leuwih mulia tibatan anjeun sebab anjeun mah geus ngaku jasa. Begitu ditanya man anta wa man ana, anjeun teh ngajawab anta rabbi wa ana abduka dhaif. Istimewa akal mah nyaho posisi eta akal, nyaho tempat eta akal. Beres yes maneh ku kaula didamel makhluk nu pangmulia-muliana cicing maneh akal bakal diterapkan di manusia maneh akal. Ya sukeun ka manusia-manusia ne urang ieu aya akalan. Nyaho posisi akal memang kumaha kitu. Akal nu sampurna teh nyaho posisi, kumaha nyaho posisina? Mun kopiah dipake di luhur ku akal kan. Sapatu dipake di dieu di handap. Hiji waktu sapatu dikahulukeun. Kopiah dikasukukeun wah akalan. Wah akalan teh geus kitu ngaranna. Pemajikan ku urang dihormat, pemajikan urang ka urang ngahormat akal. Hiji waktu pemajikan urang ku urang ditoler-toler, aya rangdang ora ku urang dimulyakeun, haji kurang akal. Atau luhur teh teu akal. Kitu bae terus. Beres Gusti Allah ngadamel akal, summa khalaqallahu nafsa. Gusti Allah ngadamel nafsu ku ari. Baqala lah cak Gusti Allah akbilih nafsu mana panjen falam tujib. Begitu digerokeun sia nafsu tali akbili ka dieu maneh ka dieu menghadap tetep bae nafsu ngabuageun bae ngabuageun eta bahasa hebat ngabuageun geus pohara jasa tah ngabageun jadi gabageun batu geus teu robah saeutik-eutik acan ih atuh cicing bae masyaallah. Sumagala lah tuluy ngomong deui Gusti Allah aya nafsu tali ka dieu tetep bae falam tujib ngabuageun bandel teu daek madep ka Gusti Allah jeung teu daek nembalan-nembalan acan. Iyalah nafsu. Ada satu mana di dunia baik tapi ditanya cek Gusti Allah, sumagala lah man anta wa man ana nafsu. Saha anjeun? Saha kaula? Jawab. Faqalat ana wa anta. Tuh kula mah kula, Gusti mah Gusti. Wah, eta kakarak dijieun we geus kos kitu nafsu tah. Geus babagi jeung Gusti Allah teh.
ya Allah ya Rabbi ilah nafsu namantak fa'adzabaha binari jahannam mi'ata sanatin lantaran kakarak dijieun ge geus buang kawarah nafsu mah ku Gusti Allah langsung di ka neraka jahanamkeun 100 tahun digodog ta nafsu teh digolotrokeun nafsu 100 tahun di neraka jahanam geus digodog 100 tahun summa akhrajaha kakarak dikaluarkeun eta nafsu tanya deui ku Gusti Allah nafsu man anta waman ana sanjen sakaula kakarak pajabat sunya na ngajawab bari leuleus Gusti anak-anak wa anta yo geus digodog 100 tahun masih anak-anak wa anta kene bae ieu bangkara jasa nafsu mah masyaallah pohara jasa teu bisa digodog ku seuneu. Nah, cek Gusti Allah coba dek dilunakeun ieu nafsu teh ye. Summa ja'alaha finaril jumi atas sana. Kuari make seuneu lapar nafsu. Digodog make seuneuna lain nari jahanam tapi make naril ju kena lapar. Ieu diulah itu diulah, ieu diulah itu diulah, ieu dipegung, diantepkeun nafsu teh kena mandiri sorangan bae. Kakarak eta nafsu ngolemprah geus cicing bae tungkul bae eta nafsu tadina mah tanggah bae anak-anak wa anta-anta eta nafsu tanggah bae barang dilaparan dibere dahar henteu dibere nginum henteu nafsu ya wewe dibelokeun ku Gusti Allah cicing bae maneh mah maneh bae nafsu coba jadi kahayang-kahayang nate aku ari dipuasakeun wari kahayang nate diturutkeun kakarak ditanya ku Gusti ya nafsu man anta wa manana sanjen saha kaula kakarak fa aqarat cek nafsu inni abduka wa antar rabbu kaula hamba Gusti pangeran cek Allah teh orenganan maneh mah supaya ngaku ka aing pangeran teh oreng kudu dikosongan beuteung sia nafsu geus satu kuari mah kieu bae lah wajaballahu alaihi wasallam bisababi dzalik manusa ku aing deuk dititah puasa supaya lunak nafsu nu aya di diri manusa tah kitulah nu mantak urang titah puasa teh aya nafsu geus di jero puasa ieu nafsu urang teh ulah dikepar bae ulah dikepar bae lempang dari bonteng suri geus ngalirik we ya nafsu teh aya nafsu atuh nafsu teh rek hareup ka Gusti Allah di mana-mana buka nya bonteng suri nya kopi nya teh manis nya susu atuh begitu tarawih teh daek menghadap kereknya nantu tarawihna ge milihannya nu 11 di mana euy tarawih nu 11 di mana? Tuh di masjid itu. Yuk urang ka ditu lah di dieu mah 23 sapae. Neangan nu 13, neangan nu 11. Barang datang ka ditu geus geus alhamdulillah. Nafsu gara-gara bonteng suri tah. Ya karim masyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات والله أعلم بمراده Gusti Allah ngamimitian maka ya ayyuhalladzina amanu kajelema nu iman Ahok mundur iman ke Allah nya nama jeung reng-rengan Ahok urang nu iman asup ka ayat eta entek loba pejabat kuari di Jakarta dongeng ka kula memeh gubernur nu ieu mah aya kaindahan saetik sering kunjungan ka masjid ka majelis taklim ke pengajian pas gubernur nu ieu can pernah kunjungan ke majelis taklim deuk naon nya nah hayang disundatan
Sundatan bisa jangan. Wahai jalma nu beriman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipardukeun ka aranjeun kabeh puasa di jero bulan Ramadan. Besi majarkeun jang umat Kangjeng Nabi hungkul puasa teh henteu. Ternyata puasa mah umat nu bara heula ge di syariat. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi lain umat Kangjeng Nabi urang bae dipardukeun puasa. Umat Kangjeng Nabi Isa, umat Kangjeng Nabi Musa, umat Kangjeng Nabi Sulaiman, Daud, dan selanjutnya kaditu puasa mah aya. Sebab ngabedakeun antara hewan jeung manusia ku puasa. Hewan mah komo nu ngaran kebo, boro-boro beurang nya nama di kandang na bae ge ngunyem bae. Eta kebo. Bari depa bari nangtung teu pernah eureun kebo mah. Nah, manusia ge mun bari ngaji ngadaharan keneh bae, ngopi eta ge sarua jeung kebo eneng. Eneng eta ge sarua. Deres teu pati gede teuing, pelen mah gede eneng ieu mah geus. Mun di luar aya nu bari ngopi toel sia eneng. Kehebatan hewan teh hampir seluruh hewan karar itu baik. Terus bae nyatuan hewan mah tanpa pamrih. Manusia ge lamun terus bae nyatuan tepati aya beda atuh jeung hewan-hewan nu sejen. Jangan bedakeun manusia jeung hewan. Iya, secara tabii watak gurizah adalah ku puasa. Ngabedakeun antara manusia jeung hewan secara filosofi mah akal, fikir, mantek lama. Nah, urang teh ku ari mayedeuk dibentuk ku Allah supaya bener-bener jadi manusia. Maka tiba heula puasa mati zaman Kangjeng Nabi Adam, terus Kangjeng Nabi Idris, terus Kangjeng Nabi Nuh, terus Kangjeng Nabi kadieuna, terus Sulaiman, Daud, terus datang ka Kangjeng Nabi urang. Ieu instruksi puasa mah aya. Sababaraha profesor meneliti, sababaraha doktor meneliti, Jerman, Amerika, Prancis, aya bahasa dina Al-Qur'an kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Coba di Injil mana instruksi puasa, coba di Taurat mana instruksi puasa, coba di Zabur mana instruksi puasa. Ternyata di Injil eueuh, di Taurat eueuh. Nyana kaget. Dokter meneliti eueuh ternyata. Laporlah ke profesor Islam, disengsarikeun ku profesor Islam, ku doktor Islam, lantaran moal bohong Al-Quran kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Teliti kembali, ternyata ku barisan Kristen, ku Yahudi teka teliti nu bisa meneliti justru ilmuwan Islam. Begitu aya seorang dokter di India meneliti Injil Barnabas nu asli aya instruksi puasa, Taurat ge sarua aya. Begitu diangsongkeun kagetnya. Ialah keistimewaan penelitian
li agama diurang Islam. Jadi lain bae Al-Qur'an digali, terus Injil, Taurat, dan kitab-kitab agama nu aya termasuk Zabur. Nah eta diteliti ternyata memang aya. Mun nyana ngabejaan eueuh berarti Injilna tahrif. Lain Injil asli. Ketika baca Injil asli aya. Geus kajeun teh mah sakadar carita, urang mah deuk aya deuk eueuh teh mah urusan nyana, urang mah kitabna Al-Qur'anul, dina Al-Qur'an aya instruksi puasa, alhamdulillahirabbil alamin. Kulantaran urang mah iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah. Sementara Allah ngainstruksikeun puasa, urang kabehan bunga. Jasa. Aya parentah puasa teh bunga jasa. Teu bisa dibobodo urang mah sebagai umat Islam. Nu mantak bunga, Masya Allah. Ketika bukana jeung rujak, indah jasa. Indah jasa. Peting teu eureun-eureun nyatua. Eureun ngees bae. Saur pohara jasa. Dibanding-banding bulan biasa jeung Ramadan jahatan keneh bulan puasa. Ya, eta kan ku bunga berarti. Bunga. Bunga kedua kali engke dek lebaran meuli sepatu, meuli sendal, meuli baju, kolot-kolot boloon. Talamun urang bungahna kuno karar itu, eta mah bungahna bunga hawa nafsu. Lain bunga ku eta. Bunga teh kulantaran bulan Ramadan teh pinuku rahmat, bulan Ramadan teh pinuku magfirah. Masya Allah karim. Di bulan-bulan biasa mah Allah biasa memperhatikan sakikituna bae, tapi di bulan Ramadan mah datang ka Allah amanat ke bulan Ramadan. Hei Ramadan, awas, ieu mah bener-bener bulan anu ku aing sangat dimuliakeun. Ulah sekali-sekali mane nyatat kagorengan ka umat aing. Ulah dicatat tuh goreng-gorengna bagus bae. Masya Allah. Urang ge kaget jadi akhirat. Artinya kaget nonton TV unggal penting catatan eueuh. Ka neraka mah tetep sih. Ieu gede-gede penghormatan Allah terhadap bulan suci Ramadan. Aya hiji jelema tilok salat bulan-bulan biasa mah ilok ibadah, tapi asal bulan Ramadan tanggal hiji nyana kuramas mandi, nyana make pakaian nun pake karesep ku nyana, nyana salat, nyana puasa biasa bae. Jadi nyana mah sataunna ngan bulan Ramadan doang ibadahna. Asal geus Ramadan sawal kan itu apluk-aplukan deui. Sekitu bae teh nyana mah. Nah ditanya, Isya aneh bulan-bulan biasa tilok ibadah bulan Ramadan ibadah. Wow, bulan Ramadan mah penghormatan Allah terhadap Ramadan aing nyaho. Ngadenge aing ti kiai-kiai. Mantak aing sok mabok Ramadan tutup. Aing sok zina Ramadan mah henteu aing mabokana mah geus. Tilok salat aing Ramadan mah salat. Geus pokona mah aing mah pokona Ramadan bae geus sakitu doang. Aing membungah jasa Allah ngahampura ka umat nu kumaha bae di jero bulan Ramadan. Nah, Allah teh ngahampura, manya aing deuk dihampura teu bungah, mantak aing mah bungah jasa ku aya bulan Ramadan lantaran penghormatan Allah, pinuku rahmat, pinuku magfirah. Aing mah yakin bahwa aing dosa-dosa aing sataun ku Ramadan beak kabeh. Eta hebat jasa jelema teu kebal paeh di bulan Ramadan. Kaimpi kuali Allah ditanya, sia kumaha di jero kubur, pertanyaan alhamdulillah selamat cekeun. Itu penghargaan ti Allah geus dibere surga. Nu bener sia.
Eta sebab boga amal naon? Amal bungah doang kulantaran nyana nyambut bulan suci Ramadan. Disambut song-song ku nyana jeung nyana siap ngalaksanakeun ibadah di jero bulan Ramadan. Ta eta teh langsung di kuburan bisa ngajawab di akhirat geus disadiakeun sorga. Geus bejaan ka urang lembur. Bejakeun ka ulang ngebur cak kiai ge di Cilongok geus bulan sajen mah Allah sia deuk apruk-aprukan ge. Asal Ramadan bae kitu geus. Geus kitu bae geus pokona mah. Pokona sia bebas, asal Ramadan geus bebas. Bener ke cak kiai uci, tagakeun kitu ka ditu ka kiai uci. Geus pokona bebas bae eta. Ngeunaheun pan. Mantep jasa, masyaallah. Geus urang ge alhamdulillahirabbil alamin. Nah. Yajibu shaum Ramadan bi adi umrin khamsah. Wajib dilaksanakan puasa bulan Ramadan di mana geus aya salah sahiji perkara 35. Hiji bikabali Sya'ban 30 yauman istiqmal tanggal hiji bulan Sya'ban teh Salasa nurutkeun cek hisab kopi Salasa Rebo Kemis Jumat Sabtu Minggu Senin Salasa Rebo ngahenen karasa jero ta eta istiqmal garana bikamali Sya'ban 30 yauman. Ini sebab bulan Islam eueuh 30 hiji pas 30 tingali malam 30 can hilal sikmal ke hiji. Nomor kedua biruyatil hilal kadeuleu bulan sabit hilal bulan sabit aya qomar bulan purnama hilal bulan sabit. Nah neuleu bulan eta ge sarua wajib ngalaksanakeun puasa ku sebab ru'yatil hilal jangsa ti hakim madra'ahu di hak jelema nu neuleu sanajan fasek nyana neuleu nyana pasek wajib bae puasa sebab cek Kangjeng Nabi sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilu iddat Sya'ban 30 yawman. Cek ahli bilagah mah bade istikhdam sebab liru'yatihi balikana hilal Ramadan aftiru liru'yatihi Syawal. Cekah yang Nabi puasalah marane kabeh liru'yatihi sabada neuleu bulan sabit Ramadan. Bukalah marane kabeh liru'yatih lambi mana ba'da sabada ningali kana hilal bulan Syawal. Mun teu kadeuleu fa in gumma mendung misalna alaikum fakmilu iddat Sya'ban 30. Istiqmalkeun 30 poe. Nomor katilu bisubutihi tetepna hilal. Yakiman lam yarahu bi adli syahadah. Bagi jelema nu teu neuleu kana hilal. Urang di lembur eueuh nu neuleu. Perkabupaten ge eueuh nu neuleu. Hanya ada beberapa gerintil nu neuleu hilal ngangsongkeun nyana ka qodi diterimalah ku qodi dengan dalil-dalil dasar-dasar anu otentik maka qodi memberitakan untuk umum bahwa besok jatuh tanggal 1 Ramadan dengan terlihat hilal oleh Fulan bin Fulan di daerah anu. Nah etalah wajib puasa
ieu nu sok urang dilaksanakeun hiji kudu jelema nu adilna adil syahadah lain adil riwayat. Nomor kedua syahadahna kudu syahadah hisbah karena Allah la marjua biha thawabad dunya. Ulah aya muatan gaji, muatan dibere, muatan organisasi, muatan politik. Ulah aya ieu mah syahadahna kudu bener-bener hisbah teu jalan di Indonesia kos kieu. Sebab di urang aya tim ru'yat digaji. Ketika digaji lain hisbah, ketika lain hisbah boro-boro ahli tasawuf, ahli fikih ge geus teu narima. Ai kudu dibejakeun terang-terangan mah kos kitu. Kudu nu bener-bener lillahi. Ulah unsur-unsur muatan organisasi NU kieu Muhammadiyah kieu mawat maneh masing-masing geus lain hisbah nu kos kitu. Utusan ti berbagai partai aya jangan dukung ngaluhurkeun partena masing-masing hitunganna ge masing-masing lain hisbah nu kos kitu mah teu meunang diandel kos kitu mah kadenge ku Cilisia. Eta kos gitu. Kuduna syahadatu hisbah. Tim bisa dibentuk, ulah dibere duit. Jadi cenah imam embung lempang antap kan kana mabur. Nah, kudu dibere duit bang kana aya unsur-unsur. Nah, di Indonesia nu tim diterima ku negara lantaran aya plot. Nu di luar tim sanajan bener nyana kerda Allah teu diterima geus menyalahi aturan. Geus menyalahi aturan, geus sabodo kula mangan sakadar nyaritakeun doang. Dek nurut sia kana kos kararitu los. Hos pokona. Ngabimbangkeun umat. Teu beres teu mah kos kitu mah. Kudu karena Allah. Ulah aya nanaon. Ieu mah memehna geus diberitakeun. Waduh, masuk tim ru'yat lumayan ya. Ada berapa? 3 gitu ya. Beres. 2 3 Kabat bi ikhbari adli riwayah. Aya berita ti jelema nu adil caritaanana. Mausukin bihi nu kaandel caritaanana. Eta mah endek menusuk hati ngabenerkeun atawa henteu nu jelas aya berita ti jelema adil caritaanana bahwa ru'yat telah terlihat, hilal telah terru'yat, wajib puasa. Atawa kitu ghairi mausukin jelemana teu kaandel cuman asup ka lubuk hati. Dalil-dalilna dengan jelas, ucapan-ucapanna dengan jelas, padahal mah ieu jelema ucapanna biasana mah teu kaandal, tapi saat ieu mah urang percaya, bisa dipercaya, wajib puasa. Nomor kalima bizanni dukhuli Ramadan, sangkaan asup bulan Ramadan bil ijtihad, dengan ijtihad bimanistabah alizal. Bagi jelema nu keliru aya jelema di penjara can awa informasi kumaha-kumahan nyana utang hitung sorangan di jero penjara ternyata cak hitungan nyana poe anu puasa teh wajib ngalaksana atawa di gunung sorangan bae eueuh informasi ti kota ti nagara nyana hirup di gunung sorangan bae ijtihadlah hasil ijtihadnya wajib dilaksanakeun puasa atawa di kutub baheula kuari manggeus eueuh anu teu kasorang ku informasi ieu mah keur carita kuari maka kutub-kutub informasi terus aya
wajiblah puasa. Surutu sihatihi arba'atu asya. Hari syarat sahna puasa ya opat hiji agama Islam ahok tesah puasa. Artina kafir mah Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, Hindu tesah puasa lantaran kurang syaratna. Di antara syaratna kudu beragama Islam. Jadi ayat syarat mamaya tawaqqafu wujudu syai'ala wujudihi, sesuatu anu tawakuf ayana perkara kana eta kana wujudna eta perkara kos salat ya syaratna kudu wudu. Berarti lamun teu wudu teu bisa salat. Tapi aya mah wudu henteu kudu salat ge henteu naon. Ngan syarat sahna salat wudu eta syarat ngaran. Iki sarua syarat sahna puasa kudu beragama urang mah alhamdulillahirabbil alamin lahir ka dunya urang geus terbentuk Islam lantaran indung bapa urang Islam. Urang mah lahir ka dunya geus teu hese capek hese beleke langsung geus melongpong lawang sorga. Tinggal ditutup apa hentupna. Dua aklun berakal yakni tamyizun. Geus jelema nu teu tamyiz kaya ning edan atawa sobi budak letik ta eta teh can tamyiz eta encan wajib aca henteu sah puasa na lantaran kurang memenuhi syaratna kudu boga akal. Ketika budak ieu ngalaksanakeun puasa bae training ieu ganjaranana engke jang indung bapana. Tilun nikoun min nawi haidin suci tina sebangsa haid nipas wiladah na ieu kudu suci tina eta bagi kaum awewe. Lalaki mah eueuh haid paling nongtot bool. Eueuh haid di wajang kaum wanita kudu bersih tina haid nipas wiladah haram. Awewe nu keur haid puasa haram. Sanajan jana ahli puasa tetep bae teu meunang puasa. Nomor kaopat wa ilmun biqaunil waqti qabilan lis-shaum nyaho ayana waktu narima kana dilaksanakeun puasa. Nyaho ka waktu puasana. Kos urang kuari deuk nganyahokeun waktu puasana iraha ke insyaallah urang jelaskeun. Syarat wajibna puasa aya tadi mah syarat sahna puasa kuari mah syarat wajibna puasa 5. Hiji Islam urang alhamdulillah geus kawajiban puasa. Kulantaran syarat wajibna Islam atuh jelema murtad ge lantaran tata dina agamana Islam nya kewajiban puasa ngan teu sah kuari mah lantaran nya kaluar ti Islam bongan tata dina Islam jadi kewajiban puasa jelema murtad mah tetep. Kulantaran nya teu puasa disiksa engke di akhirat. Nomor kedua taklif balik berakal. Budak letik nu edan nu ayan mabok wajib puasa. Nu wajib puasa mah nu kataklif ku syarat jelema balik jelema boga akalna sampurna eta wajib puasa. Katilu itokoh kuat ngalaksanakeun puasana. Aki-aki nu geus kolot atuh aki-aki mah kolot aki-aki ngoraja.
aki-aki nini nulis karolot tugas tekuatan puasa ieu teu kudu puasa la yukallifullahu nafsan illa wus'ah teu kuat puasa teh lantaran geus aki-aki tegas nini nah eta teu kudu puasa urang ngeuneuh aki-aki jeung nini emang teu pati resep ieu sebenarnya urang lalaki nelen nini ribet sebenarnya geus eueuh pikahayang tapi eta Kiai Akik ngimpi Syekh Akik teh seorang kutubul aulia ngimpi kapanggih jeung nini ukuran umur 100 tahun tapi maka sedo waluh maka bola-bola Masya Allah lipen hui hebat jasa ya Allah ya Rabb make ieu lagi naon ngaranna wedakna aya meureun bangsa 2 cm wah hebat jasa make lepis ya Allah ya lili bengking bongkok make lepis biasa make kaos biasa ya Allah jadi sakit teh bingung ngagerokeunana ai digerokeun neng geus kolot ai digerokeun nini pakaianna pakaian si neng nya kumaha ngagerokeunana ya digerokeun neng cek ih neng cek nini atuh ya mah oh atuh ka dieu ni ih nini neng atuh ih si kumaha cek nya ai ka dia tuh ning ne atuh neng ni ka dia aya naon sakeun ieu bandek ditanya bae ai nini nu sebenarnya saha ieu kieu teuing ni lain kitu asana ku teu pararantes ieu kolot-kolot pakaian kos kieu nyana seri bari senyum teh ya Allah aju matana biasa ting gitu cek saya kita ya udah gede amat laga nini baik ya ini sadajan dikicepan gitu hayang gak sih ya tapi nyana ngicepan biasalah apa mah kos gitu komo jahe mah sujam senyum ngadeketan ditanya deh ku si Akik ini saha nu sebenarnya kulat teh dunia cek oh dunia cekna kula dunia kula geus kolot ngan kula ngahajat cekna make hiasan supaya jelema tertarik waduh atuh dia kos kieu mah jelema meureunana hampir tertarik kabeh ka ini alhamdulillah cekna biasanya lagi nyebut alhamdulillah paseh alhamdulillah cekna loba jasa jelema nu tertarik ka ini komo lamun di deuleu di tukang mani nini teh atuh teu kadeuleu kolot da ieu mah buuk di blow gini tah jadi dunia teh geus kolot ngan dihias geus lamun aya jelema dagang karung ngiprik-ngiprik karung berarti eta teh keur ngiprik-ngiprik nini jelema dagang di toko berarti nyana keur nungguan nini deres sama dudara ragang kabeh eta mah ieu kiai nu ngudag-gudag dunia berarti ngudag-gudag nini nu ceramah neangan dunia berarti Al-Qur'an ojol jeung ya Allah eta urang namun dikitukeun mah oh masyaallah ini bengki katilu kaopat wasihatun jeung sehat wajib bagi jelema nu sehat di bulan Ramadan ngalaksanakeun puasa Ramadan sebab geus mencapai kana syaratna nu penting manehanana sehat lamun gering teu kawajiban puasa wajib puasa gering. Ustad kaya mah jawara. Waalaikumsalam. Bulan Ramadan.
keur ngadahar goreng sangu. Ustad isuk-isuk ngadahar goreng sangu. Kaget nya. Eta teh geus ka 10 poe, 10 poe Ramadan. Nyana nanya ke pemajikanana, ka eta ka Jawara. Emang teu puasa gitu, cicing bae. Emang teu puasa pemajikan anu ngomong. Ulah ada omong Ustad. Deres tahun ieu mah menang 7, tahun kamari mangan 3. Geus deres ieu ge kemajuan jakna. Sugan tahun hareup 10 lah. Eta Ustad kaget neuli Jawara teu puasa di bulan Ramadan. Tapi didereskeun kene ku pamajikanana sebab tahun kamari menang 7. Tahun kamari mah 3. Jadi geus hebat jasa 7 ge teh mah geus. Masyaallah. Nyana bisa ka sorga nyana tak ngejembat di jembatan Shiratal Mustaqim ukuran 7 poin. Ka dituna potong. Nyung serbat tuh kajian kokoh Allah karim. Jelema lamun di bulan Ramadan gering teu wajib puasa. Teu wajib puasa muriang mah Allah mah murah jasa. Geus sia mah nu mantak wae digeringkeun geus supaya ulah puasa. Ulah puasa engke bae gobo di mana geus sehat kara kodok gering teu kudu puasa. Allah karim. Jasa ibadah jeung Allah. Bulan Ramadan urang giring, kemudian teu puasa ke itu qadaan Syawal. Syawal can sehat kana bae hafid, hafid can sehat kana bae Muharram. Haji can sehat kana bae Muharram. Kaburu pae urang Muharram pae. Teu masalah. Engke lamun ditanya kunaon teu puasa bulan Ramadan, Gusti teu kudu nanya ka abdi. Gusti mere gering ka abdi. Sia di bulan haji mah kuaing disehatkeun. Encan pati sehat sia lamun puasa mah. Ngan sia bebejana bae ka batur gering keneh. Aing mah hanya hopan ka sia. Di heuh oge nya neraka sia. Bisa dibohongan emangna urang yang polisi bisa bohong. Jeung Allah mah bisa bohong kajian kuku bahagia. Sehat henteu sebab nu boga sehat Allah. Anu boga gering Allah nu maha uninga wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma maha kawasa Allah ngamat mencakup pangeran urang ilmuna seluruh perkara eueuh nu teu kajauhan ku Gusti Allah inggis urang lamun kos kitu wa iqamatun jeung cicing di lembur teu ka mamana. Urang cicing di imah di lembur urang teu ka mana wajib ngalaksanakeun puasa. Ketika urang berangkat nyaba ka Bandung meunang buka. Sanajan urang tenang-tenang ngan kautamaanana doang urang lamun berangkat ti dieu ka Bandung, ti dieu ka Surabaya meunang urang buka. Cuman antara afdol buka jeung teu afdol kumaha ka masyakatan. Ketika orang di perjalanan aya masyakat abdolan buka, ketika orang teu aya masyakat abdolan kana puasa. Da mah kembali ka diri urang nu ngarasakeunana. Arkanuhu ari rukun puasa teh aya 3. Hiji niyatun lailan likulli yaumin fil fardi. Niat puasa ti penting niatna. Antara gurub jeung fajar didinya niat. Memeh magrib niat terjadi, bada fajar niat terjadi. Jeung niat tak kudu unggal penting. Teu meunang urang niat sakaligus nawaitu shoma syahri kulli. Terjadi cek mazhab Syafi'i mah, kecuali mazhab Maliki. Mantak dipake bacana ku urang baca abeh ketika urang poho ganjel. Pake ganjel mazhab Maliki niat eta. Geus di awal urang nawaitu shoma syahri kulli kuring niat puasa sabulaneun. Jek mazhab Syafi'i mah tetep teu bisa kudu unggal peuting bae. Niatna kumaha? Niat nu paling ringan nawaitu shoma godan min Ramadan cukup. Niat puasa isuk bulan Ramadan jadi. Enggeus susah kitu. Pangsa etikna niat kos kitu. Kanjeng Nabi malam yubayyitis syam qabla al-fajri fala syamalah.
sajelema anu henteu ngendongkeun puasa ya niat memeh pajarna maka terjadi puasana. Jadi kudu niat ti penting, unggal penting, paling tidak nawaitu as-sauma godan min Ramadan jadi sakit. Urang dipagahan ku Syekh Nawawi, ulama urang Al-Bantani anu nyana boga gelarna sadunya. Ulama sadunya nyana lain lalagaan terkenal di Al-Azhar di Mesir, di Turki, di Timur Tengah. Pohara Syekh Nawawi teh lain lalagaan. Nah ngamagahan ka urang cara niatna anu sampurna nawaitu shauma godin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sakali deui nawaitu shauma godin an adai fardhi syahri ramadhani ni bulan ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aya nu ribut di lembur Ramadhana jeung Ramadhani. Cek aing Ramadhana, Ramadhani aing mengaji, Ramadhana sia. Ramadhani isuk da teu parwasa kabeh. Perbutan Ramadhana. Geus dek Ramadhana teh dek Ramadhani teh sarua bae lamun hayang tegep Ramadhani lantaran diidopatkeun. Pagahan anak urang, incu urang, niat mah penting. Pas maghrib urang niat, besi ke poholah. Begitu dur maghrib langsung nawaitu shauma godin an adai fardhu syahr Ramadan hadis sadatillahi ta'ala beres jadi. Atawa pas inget ke salat maghrib, imamna babacaana lila. Maca surat kuduna kul yakulhu ieu sabihis maghrib sabihis. Hayang keren meureun nya marum qori lah. Qori kurang pati kaondang mal salah ieu. Surat sabihis. Jadi kulantaran kesal jangan niat di salat niat di jero hate nawaitu shauma godin dari fardhu syahr Ramadan jadi bae di jero hate wae. Atawa mantes isa ngopi ngarokok inget can niat nawaitu shauma godin an adai fardhu syahr Ramadan hadhihi sanat lillahi. Jadi penting-penting we keur kumaha bae lempang niat diuk keur salat diuk keur nonton TV ge jadi bae. Poho reup ka jero kamar sare jeung pamajikan. Cari jeung pamajikan jima jeung pamajikan. Pas bejenan de keluar cai mani ingat. Ada cek pamajikan aku naon ka atuh ngepeten awan. Sabari cekna. Jadi bae masalah. Babari jasa. Masya Allah. Malah mas sunah ditambahan nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri Ramadan hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Atau ditambah hiji rukun puasa teh niat penting unggal penting. Lamun pohon teu niat awas diancam. Hiji wajib imsak. Artina imsak teh teu meunang barang dahar, teu meunang nginum, teu meunang jemekos nu puasa bae padahal status teu puasa. Wajib imsak bari kaayaan teu puasa ke wajib qada. Jadi lamun nyana dahar, mun nyana barang dahar diancam ku Gusti Allah disiksa 2 kali. Kan bantak wajib imsak kurang sanajan teu niat teu puasa mun teu niat status teu puasa wajib imsak. Nomor kedua rukun puasa tetarku muftirin ninggalkeun
anu mantak ngabatalkeun karena puasa naon min usuli ainin liman fadil maktuh ya dahar ya nginum ngasupkeun benda ngasupkeun ain karena liliangan anu terbuka ya cili ya irung ya mata eta batal kudu ditinggalkeun eta wa min istiqatin termasuk ngahaja-haja utah keur puasa batal man zara'ahul kai ay galabahu saymun falasani qada wa man istaqa'a falyaqdi jelema anu boga panyakit 7 berang puasa berang ai prak datang penyakit 7 puasa non utah ieu mah teu ngahaja-haja utah sorangan teu batal puasa atawa naik mobil marum urang kampung yang naik mobilnya ada di dia ke Banten datang ka Cikupa geus puyeng jaknya datang kalan gonon lalempangannya aing cicing bae pas kitu mimitianana kabeh lempangnya na cicing mulai geus teu bisa dikendalikeun nah urang kampung mah kitu langsung heuk utah borosot ta eta teu batal lantaran tengah haja tapi lamun kieu mah aing teh lamun sok naik mobil sok utah ngahaja aing mah hayang utah naik mobil hayang utah maksudna batal lamun ngahaja-haja utah deuk kumaha bae carana batal puasana tapi lamun utah sorangan henteu termasuk wa min ikhadi kullil hasafah ngasupkeun hasafah batal atawa nu kaasupan hasapana batal atawa ukuran hasapah mun eueuh hasapahan batal sing hade besi awewe mah kaasupan ku aya misalna naon kitu ngaranna aya bonteng letik gitu punyana di lumayan-lumayankeun dia asup-asup gitu rada kajero satu batal sarana. Masya Allah karim. Kahiji niati peting unggal peting nomor kedua ninggalkeun nu ngabatalkeun kana puasa ya dahar yang nginum yang ngasupkeun ain yana benda kanu terbuka ya mata ya celi irung termasuk ihlil barinyana ingetur karep sorangan batal puasana kecuali jahil ma'dzur bodoh anu dihampura kaya ning anyar asup Islam kakara gesa minggunya na tadina Katolik can nyaho bag-bagan puasa sugan teh mah puasa teh asal teu dahar teu nginum bae ai kitu mah bangsa kitu ngasupkeun benda ka mata ka ceuli dan lain sebagainya pajar teu batal nyana kos kitu batal non teu batal sebab ma'dzur nama sebab dahar geuteun aku Kristen asup Islam tisu datang ke jam 10 ngadar wudu terus ke jam 2 dahar deui tanya kok puasa bahasanya gimana ya tuh puasa nggak makan nggak minum dari kapan tadi dari jam 10 tadi pagi jam 10 nggak makan uduk terus saya puasa lagi sampai jam 2 makan sekarang udah puasa lagi cek ada cek orang ini masa tahu nggak kuat yang puasa kos gitu tapi jana mama ma'dzur masalah emang can nyaho urusan ada salah tahu kos gitu ma'dzur anyar asup Islam lamun disuntik lantaran lain manfatin nafsu suntik teu batal sanajan diikhtilafkeun tetep teu batal lamun urang disuntik
disuntik aya nu teu batal malah mutamana teu batal kumaha lamun diimpus sarua bae diimpus ge sebab tama lain melalui manfaat geus lamun urang muriang kemudian diimpus teu batal puasana atawa urang diimpus hayang seger teu batal puasana asal diimpusna ieu melalui lain manfaat kadi mah kadarah lain ka jero beuteung lain ka urat-urat anu pertalian jeung beuteung tapi kadi di dieu kitunan ngadileungeun diimpus teh aya nu ngabatalkeun aya nu ngahenteukeun diikhtilafkeun ku ulama nu utamana tetep teu batal sebab lain manfaat mun hayang seger impus. Masya Allah beda jeung tatu lamun tatu raheut lamun urang raheut di dieu jero kemudian ku urang diasupan obat tersebut terus dilesep ka jero lain di dieu tatu da di dieu atawa disirah bisa asup ka jero terus bisa batal tapi lamun ditonjok make jarum diikhtilafkeun teu batal. Nomor katiluna wasaimun jelema nu puasana gitulah rukunna hiji niat nomor kadua ngajauhan nu ngabatalkeun kana puasa nomor katiluna nu puasana etalah rukun puasa wajibu mal qadaya shauli al kafaratul uzma wajib disertai dengan godoan puasa wajib dibarengkeun jeung qada teh kitu kafarat nya wajib qada nya wajib kafarat urang lamun nyaritakeun kafarat dina fikih loba aya kafarat yamin aya kafarat dam aya kafarat nazar aya kafarat ieu jadi ulah kaliru tah urang teh lamun carita kafarat teh loba urang munggah haji tamatu atau kiron kafarat dam ngaranna bahasana teh kafarat keneh dam eta teh bisa kitu ku hewan bisa ku puasa aya kafarat yamin urang sumpah kemudian nebus tina sumpahna na eta teh bisa sedekah 10 miskin atau puasa 3 poe kafarat yamin ngaranna aya kafarat deui gitu iya disebut kafaratul uzma ieu mah itsqu raqabatin mu'minatin bila iwadin salimatin an aibin Zaid bulan puasa panganten anyar tenang-tenang bae nyana ngalaksanakeun puasa sapoe 2 poe 3 poe ka 4 poe barang asup ka kamar pamajikanana keur sare teu make calanan nang karak cek nyana teh waduh nantang nih atupan langsung ayeuna neuleuh kos kitu mah bobogaan kan huda sedengkeun cak ulama di mana-mana zakar hudang akal leungit kan asal zakar hudang zalal akal masya Allah idza qoma zakar zalal akal di mana nangtung bobogaan akal leungit pohonnya leng teringat di bumi alam karena ge panganten anyar gubrag wae langsung pamajikanna inget bae inget teh sarua bae lah diantepkeun sarwana kesimpulan maki Zaid jima jeung pamajikanna di bulan Ramadan tanpa ngabatalan deui puasana batal didenda kudu mayar kafarat cing hade naon kafaratna di samping ke qada
kafaratna nyana kudu ngamerdekakeun abid anu mulus ulah aya cacat anu mun digawena ieu eueuh cacat kana pagawean eueuh di urang mah rokobah teh di mamanda ge ku ari mah eueuh ganti atuh kudu kumaha saumu syahraini mutatabi'ain kudu dibayar kafaratna 2 bulan puasa berturut-turut. Ceknya na boro 2 bulan nih cara genep wae geus naik. Komomun 2 bulan. Lamun teu bisa puasa 2 bulan berturut-turut, yut'amu sittina miskinan. Mereka daharan 60 miskin likullin minhum mudun min ghalibi kutil balad al-mujid fil fitrah saurang-saurangna mud jadi 60 miskin 60 mud beas anu bagus bahkan ditambahan deui mun aya ku samping 60 ta etalah dendaanana mantap sih hade bulan puasa lain panganten baik sanajan geus kolot ge hari kira-kira bakal teu tahan maulah sok deket-deketan pamajikan maning tipeting bae 2 kali 3 kali so masalah geus pokona mah beurang mah ieu sing hade lantaran lamun terjadi nya wajib qada nya wajib kafaratul uzma tapi lamun ngabatalan heula teh hayang-hayang teuing kemudian nyana nyaho kana doraka ngan teu kuat nginum heula geus nginum gakarak jima jadi batal awalna ku nginum kemudian jima ta eta henteu kudu kafarat ai doraka mah tetep doraka wajib qada ngan teu wajib kafaratul uzma ai geus Sidina Ali maupun gede syahwatna lantaran nyen mau gagah. Jadi begitu azan teh maghrib Allahu akbar nya nama lain minum cai Zam-Zam cekel pamajikanna tangkarakeun ces jadi cenah enggak buka adana ku eta tuh masalah urang ge pas azan Allahu akbar nonggeng sia aduh Masya Allah jadi nggak buka anana make eta masalah wajibu mal qadai alim sakul som bisa sitati mawadiyah wajib disertai dengan qada kudu imsak dina genep tempatnya wajib qada nya wajib imsak teh kos nu puasa bae padahal teh iji ala walu fi ramadhan ala fi ghairi ala muta'adin bi fitri aya jelema di bulan Ramadan ngahaja-haja buka na eta jana doraka kadituna tetep bae wajib imsak nya wajib qada nya wajib imsak nomor kedua ala tarikin niati lailan bil fardi petingna teu niat lalawara nya ti peting teu niat beurangna wajib imsak nya wajib qada nomor katilu alaman dasahara zanan bako alail babana khilafu nyana sahur boga sangka peting kene ternyata horenganan geus pajar nyana hudang barang hudang neuleuh jam 3:30 kebeneran cek nyana jelema serpi jana dahar beres dahar nginum ngarokok pas ngarokok serpi amat caknya tapi kadeuleur ada beurang ye kagetnya lagi barang di deuleu jemna tetep 3:30 keneh bae ieu mah horenganan innalillahi jemna Masya Allah sia payah tuh tadi kubur iya horenganan jemna 3:30 bae nyana horeng dahar teh ba'da subuh
eta kan nyana boga sangka penting ternyata berang wajib imsak teu meunang dar teu meunang nginum terus tetep wajib qada poe eta sing ade nomor kaopat alaman aftaradhanan li gurubi dhannan al gurub pabanagila paidon ieu mah buka nyana es barang es sudah kasorean biasana kan puyeng tah udang sore mah lang geus peuting cek ngana ye geus magrib kajian gugu barang neuleuh lalai halal liber baheula mah lalai kapan bisa pakai anggeran kuari mah teu lalai kuari mah lalai teu bisa pakai anggeran beurit kuari mah geus teu sieun ka ucing baheula mah pan ngobrol di alam beurit beurit teh ngobrol jeung beurit beurit ngobrol teh jeung beurit deui buaya ngobrol jeung singa ngobrol baheula di zaman baheula teh kuari ge ngobrol ngan urang teu paham hanya wali-wali Allah nu dibere paham lah buaya ngobrol kapanggih di sisi walungan jeung maung selamat pagi cek maung pagi cek biasa ngobrol gimana kabarnya baik-baik saja cek tidak ada masalah bagaimana di leuweung juga enggak ada masalah cek ngobrol biasa ku ari geus sarua teh tapi cek buaya kula aya kesedihan zeti naon masalahna jelema zalim ka kula cek pelebah mana zalimna aing teu naon teu kumaha kula malah atuh geus kumaha Allah wali meureun teh buayana ngan kula mah teu ngeunaheun ngadengena emang kunaon salah setik cek ngana teh awas aya buaya salah setik aya buaya kitu onam kula teu pati risi ieu nu paling risi mah masyaallah aya jelema menyebutkeun wah itu mah air mata buaya cek ngana teh teh kula nek jasa cek ngana disebut air mata buaya pugunya anu buaya eta ngobrol mau teh ya Allah berit ge ngobrol berit ngobrol kumaha ieu urang kuari mah amankeun bae imah ieu mah ulah ku urang ulah dicicingan heueuh atuh tu imah itu bae beurit teh keban dibere tugas ku Allah lamun nu tilok ngazakat tah cicing di dinya sia nu tilok sedekah tah cicing sia di dinya sok ku sia daharan naon bae nu aya pokona mah daharan ku sia tah tugas di Allah ieu lamun di imah urang loba beurit tah eta teh introspeksi bahwa puarting urang teh kurang sedekah bating urang tah baheula mah beurit teh kos kitu nah kulantaran loba beurit di imah nu boga imah miara ucing sebab antina beurit adalah uncing teh mantak asal gok bari aya ucing sih beurit indit ucing teh pamatian beurit ucing teh pamatian beurit geus embungeun beurit mun aya ucing tah zaman kuari mah begitu beurit neuleuh ucing kecil ucingna teh macegan rombongan urang geus geuleudeh cek teh jadi kuari mah tibalik baheula mah ucing anu ngudag beurit kuari mah beurit ngudag ucing sieun ucing embungeun ampun cek ucing teh zaman tibalik aya masyaallah jadi lamun urang carita-caritakeun tentang hewan penemuan para wali-wali Allah hewan ieu kieu ngomongna hewan ieu kieu ngomongna hewan ieu kieu kumaha ditugaskeun ki aya teh kabeh teh masyaallah geus sempurna kabeh ya Allah datang ka urusan setan geus sarua dina bulan Ramadan teh supidati syayatin dirantai setan teh dirantai ugligot abwabun nar lawang neraka dikunci brek geus ditutup dibuka putihat abwabul jannah lawang surga dibuka kabeh blak ku ari teh lawang surga dibuka lawang neraka dikunci setan dirantai ngeunaheun diasakan masyaallah eta teh tadi syaki nyana teh munajat ka Gusti Allah ya Rabbi abdi hayang kapanggih jeung setan coba Gusti setan teh musuh Gusti
tapi abdi can pernah neuleuh ka setan, abdi benci ka setan sakumaha dikutukna setan ku Gusti, tapi abdi can pernah neuleuh pang buktikeun coba setan. Lantaran wali tuh diijabah ku Gusti Allah. Hei akik, ngana lempang pengkolan aya tangkal kayu gede beringin moal salata idinya ya langsung nyana lempang bener aya kaget cenah ge ya si setan tah lain lantaran ieu bungkeleukna kasep setan teh kasep make jas biasa ya Allah make jas biasa kasep ih cek deret depan setan teh dina benak hatinya na jore setan teh dina benak hatinya na teh pikasieun tapi mah kasep ganteng setan. Ya Allah ya Rabbi pan aya setan make jas makan pohara tuh. Ya Allah ya Rabbi kadang make BHS. Assalamualaikum jak sakik tengah jawab kagetnya ada goreng teu kudu disalaman ya setan mana keur naon di istirahat ceukna lah manja setan istirahat lain maka jeung istirahat sagala emang kunaon gitu itu kunaon teu diganggu mana itu henteu kunaon ceukna lain atuh pan atuh kumaha nya lamun teu diganggu mangke nya bisa ibadah teu kudu diganggu nya geus leuwih parah tibatan kula jagana si akik ge seuri bae masyaallah geus tah geus kapanggih jeung setan banyak ngobrol deui ai kapanggih deui menang saminggu kapanggih deui setan sia itu kunaon atuh teu ganggu itu tuh itu tuh teu diganggu kiai itu ganggu atuh Gus ya. Ainu kamari mah teu kudu diganggu lantaran parah. Teu kudu diganggu ge tah mah geus ngubrus. Ari ieu mah kiai ieu. Kula ngaganggu terus bae ge beurang jeung peuting hese nya nama karena Allah bae. Datang ka kula mun ngadeuketannya panas. Manda kula geus selesai jasa geus lawan istirahat bae mah ngaganggu. Istirahat ge kula keur mikiran bae bakal dipanggil ku bos ieu waduh ku komandan ge kumaha kula laporanana tah jadi setan aya nu teu ngaganggu lantaran geus dileupaskeun ku nyana lantaran teu kudu diganggu cek nyana aya anu nyana ge hese geus bedang saminggu deui aya warga datang ka nyana Waalaikum ka Kiai Akik Waalaikumsalam kula teh kiai tadina kula muryangan bae kahiji nomor kadua kula teh dagang ambruk deui aju kula nazar lamun aing sehat jeung aing dagang maju aing nazar dek sodako ka setan teu kira-kira teh nazar ya alhamdulillah kiai ti harita teh atuh kula aju awak sehat dagang atuh alhamdulillah na ieu nazar kula sah tah henteu sia boga masalah kos kitu cek kiai teh ai urusan sah jeung teu sah mah gampang teh mah jaya kitabna ieu ngan nu jelas lamun teu dilaksanakeun sok aya mamalah sakitu doa urusan sah jeung teu sah mah gampang jajan nazar maca Kangjeng Nabi ge teu bisa ngarobah nazar mah nazar teu bisa ngarobah bahkan nazar mah dilakukeun ke jelema-jelema anu bakhil cak Kangjeng Nabi aya sedekah kudu nazar eta mah pelit tuh kos kitu ngaranna geus gampang teh mah urusanana ngan ieu mah sakieu doang lamun teu dilaksanakeun osok aya mamawa maka laksanakeun tah kula deuk kalaksanakeun kudu ka saha ieu nazar sedekah ka setan nya cek jarat teh makana lah aing munajat deui ka Allah nyana saya akik teh ya Allah ya Rabbi aya murid kula boga panazaran deuk sedekah ka setan seneungkeun can pernah pan ieu pamprok jeung setan coba ieu kudu ka mana ieu sedekahna
abdi hayang jelas ilham ti Gusti Allah kaditu deui ka handapeun tanggal kayu dinya panggihan setan. Bener kadinya aya di handapeun beringin nya keur istirahat. Teh setan. Kula ieu boga pertanyaan. Pertanyaan naon? Aya warga kula, murid kula nazar deuk sodaqoh ka setan. Nah, ieu ka saha ieu setan? Cek lah tuh aika kula mah teu kudu disodaqohan sebab kula mah rajana. Raja lamun deuk sodaqoh ka anak kula bae cek. Bener. Saha anak kula mah itu bae tuh nu di pasar sok ka pasar loba anak kula. Lamun nu sok ngurangan timbangan, ngurangan takaran teh eta anak kula. Hiji. Nomor kedua anak kula eta tah lamun anu di masjid datang pang pandeurina balik pangheulana eta anak kula. Loba tah anak setan. Geus ka dinya tah lamun nu datang pang pandeurina ka masjid balik pangheulana eta anak kula. Nomor katilu nu deukeut pondok pasantren tapi nyana tilok ngaji eta anak kula. Loba teman nu kitu. Di ditu di Lampung di dieu mah eueuh. Di dieu mah ngaraji kabeh. Mantep. Campur main gaples etik. Badadi di bulan Ramadan tapi nyana teu puasa eta anak kula. Eta bae geus baekeun ka dinya geus. Tep ngaleungit setan. Tah jadi di aku anak nyana di pasar anu ngurangan timbangan, ngurangan takaran, di aku anak setan. Jelema nu ka masjid pang pandeurina, kaluar pangheulana eta ge di aku anak setan. Ai kebenaran ustad urang kos kitu. Eta ge ustad anak setan berarti. Anu deukeut pondok pasantren, kemudian nyana tilok ngaji ka dinya eta ge anak setan. Anu bulan Ramadan nyana teu puasa eta ge anak setan. Bisi bengke di imah urang, anak urang teu puasa. Goblok si anak setan sia. Anak dasari bae. Bapak geus setan burung. Ajeuna mah anak dasari, bapak geus seuri. Ajeuna mah dirangkul urang pasetan-setan bayu cek. Masya Allah. Ngaku jaga setan tadi ngaku ka anak-anakna etan tadi. Ya Allah, ya Rabb. Tuh batur mah hayang nyaho ka setan lantarannya nama geus bisa misahkeun diri. Diri teh geus bisa dipisahkeun antara jasad roh. Lantaran geus diatur ku nyana, geus diulik, geus dididik sehingga nyana nganyahokeun lebah-lebahna. Geus nyaho nyana teh bentuk-bentuk setan. Caritakeun ku si Akik setan teh. Nya ketika nyana ceramah aya anu nanya kiai kudu nyaritakeun setan-setan bae cek nya teh pamajikan setan saha nya mah tepat jawabna sia dajakeun pamajikan emang aing nikahkeun ya henteu aing ngabesan teu diundang ku nyana nikahkeun henteu teu jauh aing ka pamajikanana mah ngan aing ka anak namanya ho aing ka pamajikanna mah teu jauh sebab teu milu nikahkeun tapi aing ka anak namanya ho emang nyaho ti Kangjeng Nabi anak setan teh ngaranana Sidasimun, Sabirun, Tawimun. Tah teu ti Kangjeng Nabi tah anak-anak setan. Teh nontak baheula aya ka Abah ka dieu jelema nyandung ribut bae. Geus ribut bae nu kolot jeung nu ngora ribut bae. Datang deui ka Abah. Cek Abah teh aya nyokot cai saember bacakeun dasimun simbreukeun ka nu kolot ge cager ge sebab eta nu nyieun bahaya teh si dasim jadi si dasim teh sok ngomongan bae ka nu kolot ngomong ka nu ngora ngomong ka nu kolot bacakan dasimun simbreukeun ka nu kolot lamun gerak paeh-paehnya namun hirup cager eta dasimun
setan dasim eta geus bari mah lamun anu kolot dasim sia kahiji jelema anu di bulan Ramadan ngahaja-haja buka wajib qada wajib imsak. Nomor kedua teu niat ti pentingna berangna wajib imsak tur wajib qada. Nomor katilu sahur ngahaja sahur boga sangka penting keneh padahal geus berang wajib qada wajib imsak. Nomor kaopat nyana buka nganggap geus maghrib padahal encan na eta ge wajib qada engke tur wajib imsak. Nomor kalima alaman banalau ya masalasi syaban anahu min Ramadan jelas-jelasan kamanehanana bahwa eta poe teh tanggal 30 bulan Sya'ban dianggap kunyana Sya'ban keneh padahal geus lebaran. Nah dianggap punya nangis lebaran padahal eta Ramadan kene nah eta teh wajib qada wajib imsak. Nomor kagenep alaman sabaqahu ma'ul mubalaghah min madmadah wasinsak jelema di bulan Ramadan wudu kemudian kekemukna kenceng teuing klak ka jero nah atau ka irung sudah kemudian kajero na eta batal puasana wajib qada wajib imsak. Pabatalan puasa yabtul shaum biridatin batal puasa hijikum murtad Zaid keur puasa murtad batal puasa naudzubillah min zalik. Wahidin jeung haid sarwiti di bulan Ramadan puasa berbay haid batal puasa aya mane perintah puasa aya jol mane jatama al muqtadi wal mane kutimal mane wa nipasin jeung nipas ketika sarwiti puasa nipas batal puasa awiladatin manak batal puasana au jununin edan batal puasana. Zaid di bulan Ramadan puasa aiprak edan sanajan sakedeung batal puasa. Wa bi ijma'in jeung ayan batal puasana. Sakarin tak ada bihi mabok ngahaja-haja in ama jami'an nahar batal puasa. Sing hade urang kudu ngajaga dalam rangka puasa mikihna nu rapih heula. Selanjutnya al-iftar fi Ramadan arba'atun wa hiji aya nu wajib bukana seperti nu haid sakumaha tadi nu nipas teu meunang dipaksakeun puasa wajib buka. Sanajan beuki jasa puasa lamun datang haid datang nipas tetap wajib buka. Nomor kedua jaizun minang buka musafir jeung marid jelema nu ngalancong dekat Singapura ngalancong dekat Tasik ngalancong dekat Bandung ieu mandat buka bae mangga adek puasa bae mangga kitu kebeh nu gering cek nu gering teh dirasa-rasa rada kuat ieu puasa mangga kembali ka dirina bae tah mah cek dirina kuat ieu puasa laksanakeun ahwal mangga sakadar meunang. Nomor katiluna wala teu wajib jeung teu jaiz nu edan mah kumaha nyana bae atuh wajib bukan teu menang bukan teu sebab teu kataklif mangga bangga bae kumaha nyana bae. Nomor kaopatna anu diharamkeun bukana seperti jelema nu akhirkeun ngodoan Ramadan
bari manehanana imkan datadina prakrupak waktu di waktu haram bukana Zaid tahun kamari teh boga kodoanin 5 poe eta wajib di kodoan di jero tahun eta diungka diengke bae Syawal lapit haji Muharram Safar mulut silih mulut jumadah Rajab datang karwacan di kodoan aya waktu 5 poe deui teh ka bulan Ramadan eta geus seureut jasa waktu samporet nyana ngodoan di dinya haram puasa haram buka lantaran mun buka eueuh poe pas-pasan ta eta wajib nyana ngalaksanakeun qodo di samping wajib mun buka haram sebab eueuh deui jangan ngalengkah ka dituna Ramadan wajib eta haram nyana bukana tah kitulah caritaan tentang pembukaan anu wajib buka anu wenang buka anu teu wajib teu wenang aya nu haram buka wa aqsamul iftar arbaatun ari bagian buka aya 4 hiji mayazamu fil qada wal fidyah nomor kahiji aya nu wajib qada nya wajib fidyah 2 hiji al iftar li khaufin ala ghairi buka lantaran ngarempanan batur nya wajib qada nya wajib fidyah ieu mah awewe di bulan Ramadan nyusuan nyana teh mun bari puasa ge bisa ngan biasana bari puasa susu kurang cai atawa hambar geus orok teu daekeun nyusu ceurik bae lah cak Cisarwiti teh kuat mah kuat ngandek buka bae demi anak ku deudeuh-deudeuhna jeung nyaahnya anak ka anak nyana di bulan Ramadan buka ta ieu bukana ngarempanan ka anak besi gering lah besi muriang lah ta eta engke nyana nya wajib qada nya wajib fidyah nya wajib qada nya wajib fidyah urang keur lempang aya jelema di luhur tangkal kalapa ka luhur henteu ka handap henteu naik tanggal kalapa ka luhur teu kuat ka handap besi ragag nyana teh ceurik di tengah-tengah tanggal kalapa eta kan eta ka luhur ja nyebrang itu teu kuat karena paruasana morosot ya gula mah tulungan nah ieu urang deuk nulungannya na ge sarua sebab tangkal kalapana ieu teh 40 meter wara ieu tangkal kalapa jadi nyana aya di 20 meter urang teh nulungannya na teh ieu keur puasa sarua bae nah ieu urang buka puasa nulungannya na buka heula urang puasa lantaran ieu korban duanana ieu urang bari puasa teu kuat aing ka luhur ngan lamun diantepkeun nyana ragag urang tulungan ka luhur ku urang dipapag urangna buka heula bukana urang nulungan batur wajib qada wajib fidyah nomor kahiji nomor kedua al-iftar ma taghiri qada'in ma imkaniyat ya Ramadan ahor buka disertai ngairkeun qada bari manehanana imkan sehingga datang ka Ramadan deui ta eta teh njana nya wajib qada nya wajib fidyah Zaid tahun kamari boga kodoanin kemudian datang ka tahun ieu can kapuasaan datang ka Ramadan deui can puasa pan eta teh wajib qada nya engke sawal ka ditu nya wajib qada nya wajib fidyah qadana mah tetep bae lamun manehanana qadaanana 2 poe
pidiahna mun kakaraksa tahun ieu hiji berarti saleter sapoe saleter dua poe 2 liter datang ke tahun berikutnya terus tahun hareup encan kakodoan keneh bae encan kakodoan keneh bae berarti ka 2 tahun tetep bae kodona mah 2 poe bae ngan pidiahna berarti tambahan mun satahun jadi hiji-hiji lamun 2 tahun berarti 2 ieu mah kasimpulanna pan baheula ieu mah urutkeun ngora di Jakarta teu puasa jadi kuari teh dihitung teh geus 15 tahun geus 15 tahun urut ka bajidor di Jakarta kuari sadar geus kolot jadi baheula boga kodoaneun 2 poe lain 2 poe sabulan teu puasa kuari jarakna geus 15 tahun berarti sabulan teh 30 poe sapoe nah saleter kuari geus 15 poe 15 tahun berarti sapoe 15 liter kali 30 berapa kali 30 gegeraan kos ngitung hutang bae angel jadi berarti 453 kali 15 berapa? Oh 45 bener ente sih yang hitung eta nah ai kodona mah tetep 2 poe ngan beasna fidyahna kemudian gitu nomor kedua maya zamu fil qadadunal fidyah eta masalah eta tadi ta loba datang ka kula simba anu nyana nyusuan karena anak Kiai saya mau bayar fidyah sama Pak Kiai fidyah apa saya nggak puasa katanya bulan Ramadan oh iya fidyah berapa hari sebulan jadi berapa liter 30 kodonya udah emang wajib kodo Pak Kiai wah iya udah iya katanya fidyah doang tak eta jadi nyana meureun ngadenge fidyah doang ai kodona henteu itu sering itu masih mbak-mbak sering jadi si mbak-mbak mah pan kurang ngaji ai urang Cilongok mah nya fidyah henteu nya kodo henteu leuwih parah tuh jadi nya wajib fidyah nya wajib kodo nya wajib fidyah nomor kedua mayazamu fil qadadunal fidyah wajib kodo teu kudu fidyah ieu mah okos mugma alaih teh jelema ayan wajib kodo teu kudu iya